Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Kenal Tendi, kali ini saya berada di sebuah kampung atau dusun di mana dusunnya ini masih alami dan asli banget ya, dimana ini rumahnya masih berbentuk panggung. Ini saya mau silaturahmi ke rumah warga di sini ya. Katanya di sini ada nenek ya yang cuma berdua sama kakeknya ya. Iya. Hidup berdua, namanya nggak tahu siapa. Kita langsung aja ke lokasinya. Ini jalannya seperti ini teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Apa ada Mang? Mama damang. Damang. Naon ah? Abi bade silaturahmi ka Mai teh bade ngobrol. Kaleresan mana bade tuangnya? Itu mau abah teh aya. Ka mana abahna? Bade naon nih ah? Ah ngobrol sareng mah abi teh bade nyuhunkeun izin mah bade Bararuyeun di mama. videoan ieu. Abah itu teh bade mam can. Ka mana abahna? Ka mana ari ieu teh saha? Oh, ti maoni. Ma abi teh bade ukeun izin videoan video yo. Ukeun izin videoan. Kumaha? Nyuhunkeun izin bade videoan. Nya. Bios. Bade Videoan mah kamera. Jadi si emak ini teman-teman maaf ya, jadi pendengarnya kurang jelas mah ya. Maaf ini jadi harus agak keras. pati ngupi mah teh kudu ka ditu tuh ka putra geura. Ente we sareng mau Yos we. Mandi dia nyalira. Mah, Sareng abah jeung abah duaan. nya anu sepuh. Oh, dia sepenting mah masih sehat mah nya. Mah Yosua sabaraha tahun? Tah duka teh terang. Bisa Terang, abah terang. abah otos abah mah otos tahu. Emak aya langkung 100. Hah? 100 aya mah acan. 100 tahun aya teh emak. 100 tahun aya teh. Abah, Emak ya mah. mah Mohon. luka abah. Oh, jadi teman-teman si emak ini tidak tahu umurnya. Di mana ada nih? Abi mah di Bebedahan mah. Oh, di Bebedahan. Mohon. Ieu teh Tasik tah. Hmm. Abi teh kade teh bade silaturahmi, bade ngobrol sareng emak gitu. Eta ge nuntun heuwih heula ka emak gitu. Kadang tuh, Mak. Ya si emak ini teman-teman baik banget ya. Jadi si emak ini dia nggak tahu umurnya, lahir tahun berapa, terus di sini tinggalnya berdua sama suaminya. Abah naon namina cara kieu teh, Mak? Namina Nuhun. Entoy. Entoy, ai emak namina saha? Ma ini. Mak Imik, Ibu Imik, Abah Entoy. Mak bade tuang nenek teh. Ah mau ada mama atos abah itu. Ka mana abahna? Luka atuh. Di atas netepan na teh cenah ai samupay ai teh aya. Isi mah bade tuang heula mangga gitu da abi ayeuna bade milioan heula nyuhun. Abah komo teu pati nguping pisan. Abah mah. Ai mah gaduh murang kali. Gaduh murang kali. Sa teh Mak. Gaduh murang kali seberiji, Mak. raka Murang kali. mereka mama da ti abah mah ipekah 3.000 kapungkur tegaduh. Oh. Anti ti payun mah aya hiji anen ngumara di Ciponggol. Oh, jadi mah Terus 5 putra murang kali ngomongin hiji itu. tah nu hiji anen pamegat Aya di Umara. ayeuna Umara. ai sadayana mah 3 baut 2. Berarti nu aya kur hiji mah nya. Tah. Nu aya kur hiji. Uhun. Gimana tuh? Mau upami bade Cai heula tuh tuang. aka jero. Tuang we heula. Moal da mama atos. Si abahna ka mana tuh? Dan atos si zaman da abah teh. Bararuyang ai sepuh mah. Nuhun Yos mah. Adina hoyong Itu kan ningali mah nuju bade tuang itu sareng abah we geus di ieu. Di kamera langsung. Sadayana ieu teh. Lan Sadayana. sa untuk mau hungkul. Mau kok. Mohon. Da abi kade teh hoyong terang kama ini kitunya sareng kama otoy. Da aya Abah entoy. Abah Entoy gitu. Iya si mama ulah gempeur ulah naon abi mah kali ukur silaturahmi gitu. Oh, dinya. Dinya Itu sok si abahnya. gempor mama pukul. Lan Si abahnya. mana si abahnya? Ada Abah. Gening abah. Oh ini suaminya teman-teman Abah Entoy. Abah lah bararuyang itu. Mana mah? Oke. Ayo sini Bang. Di dia tuh lihat di. Hai, kan. Di Bedahan, Bang.
nguping pisan eta mah aa. Oke teman-teman, ini ada suaminya, namanya Abah Entoy nya bah, nabi teh Abah Entoy. Mohon Abah Yusua seberapa tahun bah? Ya, Bilang deui. Ini Ibu Imik, ini Abah Entoy teman-teman ya. Jadi ini Abah sama Ibu Imik ini berdua di sini bah ya, berduaan intinya bah. dua. Mohon. Abah. Mate Dia tuh panas. si mate ieu teh. Mangga. Terus nyiapkeun Abah bade tuang, bilih Abah bade tuang heula mangga. Kedah tarik Pak. Mate itu terus nyiapkeun tuangeun yeuh sama Abah. Abah bilih bade tuang heula surna. Bade Naon? bade tuang. Tuh geuning kitu. Jadi teman-teman, ini mohon maaf jadi pendengarnya agak kurang karena ini usianya udah mungkin perkiraan saya ini udah ada 100 tahunan lebih. Cuma beliau-beliau ini nggak tahu usia kelahirannya. Abah saya di dinten tamal naon? Kira-kira mangga. Ai mah gaduh soroge mah. Oh, sih teh. Oh, terus Eta nyeri awak jeung dituur. ini awak sangat dituur. Di dia panas. Naon lanungnya? Terus di cobian ka di parios. Hah? Terus cobian di parios. May ubah situ tuh kan? Iya. Wal dituur tuh nya. Sok Abah bilih bade tuang kalau betul sok. Mam heula. Sok Abah heula di payun. Atuh di dah dieu di. Mohon sok di payun malam. Salah. Dituur. Jadi si Abah ini teman-teman lagi Abah sakit. ai anu ka imah saha eta aya eta tales. Jadi ini pas kesini alhamdulillah si masih Abah ini Cai kan dia. mau makan nasi ya. Ini saya juga alhamdulillah disuguhin ini ya, ini urap tales. Kalau bahasa ininya mah Indonesianya mah apa ya? Tales kukus. Talas kukus. Teman-teman, ini si Abah ini apa namanya? Punten banyak. Ini piringnya masih piring Menpo dulu ya, siapa yang apa namanya bernostalgia dengan piring ini ya, ini piring-piring mungkin zaman saya kecil ya, tapi sama si Abah di sini ini masih ada ya. Ini piringnya ini. Abah bade tuang heula ku abi dipangenakeun. Mak, abi teh da mualami nya ieu teh, abi bade muriling deui, bade kanu sanes. Mak sareng Abah di dieu. Sing Nyalira di dia sa bumi. mohon anu didongkapan teh. Henteu itu mah. Henteu abi bade kanu sanes deui. Oh Ku abi didoakeun mak sareng Abah sing sehat, sing panjang yuswana, Amin. sing diagengkeun rezeki namanya. Amin. Make joakeun abi sareng ieu Kantana didoakeun. tim abi bahnya. Atuh teh cacai heula. Wios, mah ieu teh aya salit rezekinya ti hamba Allah. Ieu teh aya rezeki ti hamba Allah ieu teh nya. Kang Oma sareng Abah mudah-mudahan ieu manfaat kang Oma sadaya sareng Abah di dieu nya. Nya. Ieu mah ditampi Teh ti saha? ti hamba Allah we. Ti hamba Allah ieu teh. Mugi-mugi iku mah sing katampi nya sing janten barokahnya mah nya. Mohon atuh. Mah Abah abi di kantun heula bade kanu sanes. Bade di kantun heula ku si Aa ka itu. Nya Bah. Nu kata. Ayo mah nya. Nuhun mah nya. Nuhun atuh. Sami-sami. Atuh teh cai heula. Atos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah.